sareng rerencangan sadayana. Dinten ieu hime bade nyobi ngawihkeun pupuh asmarandana anu judulna Jasa Guru. Hayu urang mulai. Urang kahutangan budi, salila urang sakola. Tadina taya kanyaho, terus megang pengajaran. Rupa-rupa piulang jasa ibu bapa guru, anu salawasna heman. Tugas dina ngadidik, sangkan palinter muridna. Dilakonan bade ridho, diwarungku rasanya. Henteu dibeda-beda, kabeh dibere piweuleut. Contoh hade pikeun urang. Jadi kewajiban murid pikeun boga rasa hormat. Kade urang ulah poho ngagugu kana nasehat, ngajauhan panyaram nu ditepikeun ku guru. Mun hayang hirup waluya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.